Abdi anu mulia seueur cara olahraga senam kangge hartos nama melenturkan badan para wargi ulah rarengkeun deui. Alhamdulillah para mitra Mang Jaya anu mana ayeuna nincak di Yusua bade 80 hijinya 80 langkung nincak taraje 8 hiji atuh masih kene tiasa nepangan mitra olahraga biasa para mitra. Mali pernah Mang Jaya kapungkur kena panyawat para mitra kena operasinya eta ngawitan pisan hernia para mitra. Namun aya gambarna Mang Jaya kantos upload gambar Mang Jaya nah jika serang hernia terus olahraganya gitu para mitra. Cara senamna gitu tah cara senamna seperti itu. Alhamdulillah deket operasi teh janten para wargi. Mali sanes we operasi prostat oge teh janten para mitra operasina Mang Jaya. Alhamdulillah para mitra sadaya seueur gerakan prostat benten teh gerakanana. Atuh para mitra nu disebat Kegel teh para wargi. Mangga buka we literaturna mangga para mitra mangga naon teh perhatoskeun masing taliti mangga prak laksanakeun. Ya, insyaallah para mitra aya manfaatna ka diri urang sadaya. Dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-54 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh. Sakumaha biasa para wargi unga dinten Mang Jaya ngadongeng ye nyaeta neraskeun hanca nu katunda kamari, hanca nu katunda carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina carios Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna nincak bagian ke-54 para mitra. Mangga urang teraskeun deui para wargi harita teh atuh patempatan matak tumanina namung nimbulkeun masalah. Mang Lendra harita teh dihareupan ku nyaeta jaka sampireun. Ari tempatna matak tumanina para wargi eta patempatan teh nu namina nyaeta Sisi Talaga di Nagri Pulau Majeti teh mangga urang lajengkeun. Jaka sampireun harita teh para wargi sadaya tumanya langsung ka Mang Lendra anu memang katingalina Mang Lendra nyieuna kalakuan-kalakuan anu teu uni nyieun kalakuan-kalakuan nu teu ecreug di eta patempatan. Make jeung cenah atuh para mitra sadaya wani-wani cenah make jeung hayang asup ka kaputren kitu di antarana. Jaka sampireun langsung nyarita, "Hei, Jaka Bantangin. Nah, Anika bet nyieun pola anu teu pujieun. Nyieun pola teu beres Anika. Ulah dumeh Anika boga pangabisa luhur deuleu hei Jaka Bantangin. Yo, di wawengkon ieu Anika bisa nyieun sakama-kama, teu bisa deuleu. Ieu wawengkon aya aturanana, aya ugeranana. Teu bisa sagawaya. Pokona mah teu bisa sakama-kama migawe pagawean nu ngarempak aturan di dieu deuleu. Ceuk Jaka sampireun bari tunjuk rorek kana irung Mang Lendra. Mang Lendra muji kana kagandang ieu sinatria para mitra sadaya. Dedeg sampe rupa hade ieu sinatria teh. Memang atuh bubuhan meureun turunan menak mana kitu oge. Ngan hanya kalwe dina cacaritana sugal nakran sugal nakran jeung kacida judesna malah panona beuki buburi lengan we waktu dieu nyarekana kadirina teh katingali matana beureum para mitra atuh beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum nanakeun nu keur nafsu teh para wargi. Memang kitu kaayaan di eta patempatan. Sedengkeun tetep sato-sato sakuriling bungking nama teu ieu cenah para mitra kapangaruhan ku nyaeta Jaka sampireun anu tunjuk rorek nyarekan lak-lak dasar ka Mang Lendra nu disangkana Jaka Bantangin. Mang Lendra harita langsung ngajawab, naon ari dosa kula atuh?
Rarasaan mah kula mah teu nyieun pucuk ti kirang, teu nyieun kalakuan teu ecreug. Terus terang kaula mah teu rumah, saboga dosa bener ge. Cek Mang Lendra. Da manehna teu rumasa nyieun kasalahan cek ukuran manehna mah. Hei. Pokona Andika gede dosa di tempat. Dosa? Naon dosa? Pokona namanya? Ya. Heeh. Pokona mah Andika geus nyieun kalakuan nu nimbulkeun teu cereug. Punggawa, geratataan ieu dosana ieu Mang Tuluk. Cik jaka sampireun para wargi. Tunjuk ka salah saurang ponggawa. Atuh barabat we harita kene. Si ponggawa nyebutkeun kasalahan nu kungsi dipigawe ku Mang Lendra. Kahiji nun. Eta jalmi parantos ngintip-ngintip ka para putri nunjuk ngebak kaulan. Wanita kalakuan teh cereug. Kitu tah hartosna mah lah. Nya kitu we jalmi ieu teh hartosna mah cunihin kaulanun. Jalmi cunihin ieu teh. Tak kitu sedengkeun nu cunihin pan teu kenging di negeri Pulau Majeti mah. Eta tangtos ngarupikeun hiji kasalahan nu kacidageungna. Kitu pang-pangna mah. Cik ponggawa. Naon nu kaduana deuleuh he ponggawa? Coba sebutkeun ieu kasalahanana. Cik jaka sampireun deui para mitra sadaya. Sedengkeun atuh cenah di talaga kalan-kalan aya cenah. Nyaeta lauk anu gede muncul terus kecebur deui. Kitu jeung kitu we nanakeun eta patempatan teh cenah aman. Eueuh lauk anu para mitra sadaya nepi ka beak di ala, eueuh anu mortas di dinya mah. Eueuh nu ngaracun jadi hirup teh na lauk teh laluasa naker. Dan nepi ka gede cenah lauk di dinya mah ayana teh para mitra. Kalan-kalan muncul kaluhur kecebur deui kitu jeung kitu we. Kaayaan eta patempatan teh teu ieu mirosea ka anu keur adu cenah hareupan di eta patempatan. Ari sato-sato nama hirup sakumaha biasa we cenah para mitra teu kapangaruhan. Para mitra kaum dangu, salajengna para wargi sadaya harita teh atuh. Nyaeta Mang Lendra. Harita ge atuh ngadenge cenah manehanana disebutkeun geus nyieun kalakuan teu ecreug teu uni jadi jalma cunihin. Anu cenah nyoba-nyoba hayang asup ka kaputrenna jeung deui hayang ningali para putri anu nuju ngebak. Jalma cunihin model kitu di negeri Pulau Majeti mah cenah para mitra baris dihukum nu satimpal jeung kasalahanana. Ayeuna ponggawa nyebutkeun deui kasalahan Mang Lendra nu kadua. Nu kaduana nu parantos nganiaya ka para petugas negara. Nu nyata-nyata nuju nyaeta hartosna mah ngapi ngajaring nen putri kaulanun. Kitu tak kasalahan kadirina teh. Kitu nu oge Raden. Kaula mah teu rumasa. Ngintip-ngintip putri nu keur manih henteu. Atuh cenah nyieun naon kalakuan teu ecreug henteu bane we atuh. Kaula rek dikerepuk atuh. Harita ge para ponggawa teh nyerang ka kaula teh nya satika pola we ngabela diri. Cek Mang Lendra. Raden, saupami ye jalmi sanes bade niat abon, nyaeta ngintip-ngintip, piraku make ngahajakeun sumoho nyumpingan ieu pangebakan putri kaulanun. Malah ku jisim abdi katingali sirana dengdek we. Ngadedengekeun sora dilebet nun. Kitu moy oge janten ieu jalmi teh hartosna mah rek nyieun kalakuan teu ecreug, kalakuan teu uni jalmi cunihin ieu teh. Kitu moy ge Raden. Nu mawi ieu jalmi cunihin kedah ditibanan hukum nu sabot-abotna satimpal sareng kasalahanana nun. Cik ponggawa meni pertengtang para mitra sadaya dina ngadadarkeun naon-naon kasalahan Mang Lendra nu dianggap Raden jaka bantangin harita. Atuh sabada para wargi eta ponggawa ngadadarkeun kasalahanana jaka bantangin Arias Mang Lendra teh
tuluy harita kene jaka sampireun nyarita deui. Tah kitu geuning euy. Naon nu kasaksi ku Ponggawa? Naha Andika ayeuna deuk ngangles naon deui cing. Lantaran geus jelas geus eces kalakuan Andika teh salah kabina-bina. Nyeun kalakuan teu ecreug ieu patempatan deuleu. Ceuk jaka sampireuna para wargi bari seuri ngalelece bari manehna nyarita nulak cangkeng. Seuri nage seuri ngahina teh para wargi sadaya. Kumaha we seuri nu ngahina ngalelece teh. Tapi Mang Lendra teu eleh geleng. Manehna tuluy ngajawab deui. Aduh, nya bisa jadi we kitu kabireungeunna mah. Tapi da kaula mah teu niat rek ngintip-ngintip teu. Saeutik oge kaula mah teu niat ngintip. Keurna naon make ngintip-ngintip segala rupa. Da datang ka dieu ge kaula mah diajak atuh beuneu ge. Terus terang we, naon sababnya kaula asup ka kaputren? Ya, cek paribasana, kaula datang teh lainna kairid ku Cikih lain. Estuning kaula teh datang ka dieu teh aya nu ngajak, aya nu ngonang kitu pang-pang mah. Da mun teu diajak mah kaula rek naon ini ka dieu beuneu ge. Ya aya perluna kaula mah kulantaran kaula diajak nya akhirna kaula asup ka kaputren. Lain kaula ngahaja datang hayang ngintip-ngintip nu keur mani lain. Sakali deui teu kaula mah teu rumasya. Lamun disebutkeun kaula disalahkeun kitu teh. Cenah tadi soal cenah para Ponggawa nyerang bane we kaula rek diroga hala. Aduh kaula teh nya sate kapola we tadi ge disebutkeun ngabela diri kitu pang-pangna mah. Ceuk Mang Lendra deui. Manehna para mitra teu suka lamun disebutkeun jadi jalma cunihin. Jeung napangna asup ka kaputren ge da manehna teh pan diajak ka Kunyi Mas Wulansari. Hah? Diajak usaha? Ceuk jaka sampireun bari molotot kaget. Ih, Andika mah teu nyaho atuh deuleu. Usaha deui atuh lain diajak Kunyi Mas Wulansari mah. Putri Kadaton putrana Kangjeng Prabu Salangkuning. Andika mah teu nyaho beuleunya. Kaula mah pang asup ka dieu teh diajak deuleu sakali deui. Dasar we Andika mah atuh salah teh. Uku hajal mah dionang datang ka dieu. Wani-wani Andika ye ngaganggu kana uleman Kangjeng Putri. Bobo Andika bakal dilaporkeun ku ulah ye. Ceuk Mang Lendra harita teh ngahaja nyiar-nyiar pipanaseun hate jaka sampireun. Tapi da sabenerna mah cenah liana niatna hayang ngamapanas teh. Mang Lendra nyarita kitu ku hayang-hayangna nembongkeun yen dirina teh teu salah cenah para mitra asup ka kaputren. Ngan bae basa rengse Mang Lendra cacarita. Beungeut jaka sampireun harita teh menireup beureum rai pias geuneuk lir beusi atah beulem. Malah nafsu ngagugudag teu kawadahan ceuk paribasana. Harita teh ngarasa luar biasa keheulna. Make eta cenah Nyi Mas Wulansari, make jeung ngonang-ngonang sagala jalma sarupa kitu. Malah teu kungsi lila manehna ngajakan dua baturna sangkan ngarempug Mang Lendra. Urang ngajar sia. Coba-coba urang podaran dia bangkeluk ye. Sabab geus nyata-nyata mitenah ka Nyi Mas Wulansari. Urang ngajar sia wani-wani mitenah ka Kangjeng Putri deuleu. Ya, sia teh nyeun mitenah ka Kangjeng Putri, majarkeun Kangjeng Putri ngonang ka Andika. Moal kersaeun Kangjeng Putri mah deuleu. Ya, moal kersaeun. Deuleu Kangjeng Putri Nyi Mas Wulansari mah ulah disamarutkeun jeung talemug deuleu sia. Ulah disamarutkeun nya ye jeung tukang ujuk ajak ka lalaki samarangan deuleu. Ai sia ulah wani-wani kitu deuleu. Ngahina ka Kangjeng Putri teh bising teu nyaho. Sok sanajan maneh sakti mandraguna. Piraku dikepung wakul poe yang mangap maku sararea, make kudu kuat deuleu. Ceuk jaka sampireun. Geus rek narajang pangheulana, malah ari geus nyaho kitu mah sobatna nu duaan nyaeta Anggawira jeung Surajaya
katut ponggawa genepan ngepung-ngepung Mang Lendra. Para wargi kaum dangu harita Mang Lendra para wargi dikepung kitu teh para wargi sadaya hatena ngagerentes. Jaka bandangin ye. Bantuan kaula ye. Sok keluarkeun ilmu angin lilimungan teh ya. Keun sina kabawa kabawa kabur deui. Sina kabawa ku angin puyuh lilimungan. Sok atuh bantuan kaula ye. Kumaha ye? Lamun kaula teh bantuan jigana kaula teh nepi ka poe ieu hirup teh ye. Ceuk Mang Lendra cacarita dina jero hatena. Mang Lendra kadenge caritaan Raden Jakabantangin dina jero hatena. Montong deleka sia. Ilmu aing teu sagawayah dikaluarkeun. Ari lain ting penting teuing made. Cek jawabana sora Jakabantangin para mitra sadaya. Atuh kumaha saterusna? Para mitra pamiarsa mangga urang teraskeun deui. Kumaha atuh para wargi sabada tadi Raden Jakabantangin anu menta dipentaan tulung ku Mang Lendra nyarita kitu. Nyebutkeun cenah ilmu aing mah teu sagawayah dikaluarkeun, ari lain penting-penting teuing mah. Antukna para mitra ngahareupan jaka sampireun katut para ponggawa nu araya di dinya. Atuh kapaksa para mitra Mang Lendra Bitotama ngaluarkeun jurus-jurus biasa. Tapi sok sanajan kitu para mitra aneh, Mang Lendra ayeuna boga jurus nu kacida hebatna. Manehanana ngangkat leungeunna para mitra geus kitu pasang kuda-kuda. Tuluy narik napas panjang. Malah maharita Mang Lendra narik napas 3 kali. Geus kitu para mitra manehna majukeun leungeunna nu duana dikaharepkeun ngaluarkeun ilmu nu luar biasa. Angin puyuh lilimbungan kadenge para wargi. Atuh puguh eta jaka sampireun reuas ningali kayan kitu mah. Geus angin puyuh lilimbungan harita teh kadenge pating hariu. Harita Mang Lendra nyarita. Rasakeun ye. Para wargi sadaya kumaha akibatna. Akibatna para mitrangan sageprakan. Atuh harita teh para wargi da nyakan jiga-jiga aya anu ngagerakeun. Atuh puguh Mang Lendra teh da memang sabenerna mah ilmu Jakabantangin harita teh nu dipake nyerang teh. Ngan bae ukur sanajan jurus biasa, jalma-jalma nu ngarempuk teh ripuh liwat saking harita kene pating jarungkel teh bupuguh. Maharita sanajan Bitotama harita ge para mitrangan sakedeung, tapi para wargi sadaya nu ngarepung teu bisa ngungkulan elmuna Mang Lendra. Tapi para wargi kumargi jaka sampireun ge teu sambarangan manehna tuluy nyarita deui. Sok sia Jakabantangin kaluarkeun ilmu pinunyul sia. Para ponggawa bisa ting jarungkel, tapi aing ye masih kene wani ngalawan sia. Aing ge ngaluarkeun ilmu, ye rasakeun ye. Cuy. Harita kene para mitra aya sora nu nyuit. Pikeun Mang Lendra para wargi ningali kayan kitu. Gancang manehna pasang kuda-kuda. Ngan kulantanan rame kadengena antukna harita teh para mitra nyimas lulan sari gancang gura-giru kaluar bari makne sasamping jangkung make samping jangkung para wargi sadaya. Atuh puguh we harita keneh para mitra sadaya nu jogo teh kontan areureun kulantaran ngadangu kaluarna nyimas bulan sari. Kayak itu aya naon ieu teh ribut-ribut? Aya naonnya? Ulah waka ribut ieu. Aya naon ieu teh aya naon? Aduh, ulah ribut ampun teuing. Kunaon ieu make ribut? Cek Nyimas Wulansari. Heraneun mireungeuh sabubuhan jalma pating golepak dina taneuh. Bari harita jaka sampireun jeung para wargi Mang Lendra nu dianggapna Raden Jakabantangin keur pahareup-hareup.
Lantaran tadi waktu diserang cenaku gerakan elmuna jaka bantangin, jaka sampireun mah labuhna tengana sa henteu pati parna, sedeng nu sejen mah teu bisa hudang deui, tapi jaka sampireun gancang hudang. Barang Nyimas Wulansari harita teh para mitra tuluy manehanana aya di tengah-tengah, bari ngahalangan nu keur tarung Raden Jaka Sampireun tuluy cumarita. Itu si Jaka Bantangin jalma kajahat kabina-bina Nyimas. Manehna geus nyiksa saban jalma. Jigana si Jaka Bantangin teh kaasupan duru wiksa leuweung tutupan Nyimas. Cek Jaka Sampireun. Cungar cengir hayang nandakeun yen keur nanangan kasakit. Atuh mireungeuh kitu nesejen pada nemongkeun pola. Nu hayang kanyahoan keur nanangan kasakit, disiksa kuman Mang Lendra nu dianggapna Raden Jaka Bantangin. Anak geus mireungeuh kitu mah ngan berakatak we Nyimas Wulansari, malah para putri nu sejen parsarua pada ngabarakatak seuri. Hahai deh, nanaonan ari Kakang Jaka Sampireun, ieu teh nya bet kitu geuning. Ampun teuing. Jusim abdi mah ngaros heran jeung ku hayang seuri. Asana mah ayeuna ye Jusim abdi mohon seuri nepi ka ngabarakatak hapunten Kakang Jaka Sampireun. Ceuk Nyimas Wulansari. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi. Ningali Nyimas Wulansari kalaha seuri nyeleukeuteuh atuh Jaka Sampireun nyarita deui. Oh, Nyimas kumayua Nyimas mah mireungeuh batur di delekaan teh kalah ka kadua nulungan. Ieu mah kalah kanjeng seurikeun. Sok araraneh teuing cek Jaka Sampireun. Masih keneh nemongkeun kanyeri bari sungar sengir para mitra sadaya. Atuh harita teh da memang atuh cenah para mitra, kahayang namah cenah para mitra atuh Nyimas Wulansari nyampeurkeun bari mencetan. Nu matak atau awak nu nyeri teh dipencetan ku sorangan cenah para wargi. Atuh pikeun Nyimas Wulansari tuluy harita ge nyarita deui. Heuh deh, kumaha teu bade pikalucueun atuh Kakang Jaka Sampireun. Sabubuhan jalmi nu targep jeung sarakti kieu make tiasa disiksa ku jalmi saurang. Aya ku lucu nya ngupingkeunna oge asa teu percanten Jusim abdi mah kaulanun. Cek Nyimas Wulansari masih keneh lelenggakan seuri harita teh. Ih, tapi Kakang mah lain akon-akon Nyimas. Lain akon-akon, memang si Jaka Bantangin teh jahat kabina-bina teh. Manehna nyiksa bebeakan ka si Kakang sabaraha kanca. Malah para ponggawa nu teu tuah teu dosa nu datangna ka dieu ukur dharma parentah nyumbadanan kewajiban negara, kumanehna mah teu dianggap. Sarua disiksa bebeakan. Ieu teh nganung hartos, si Jaka Bantangin geus nyata-nyata ngalelece sareng ngahina kana aturan negara Nyimas. Tak kitu nu mah oge, meujeuna dihukum gantung di alun-alun Nyimas. Atawa nya kitu we lah pokona mah dihukum gantung atawa di ruang kerepes. Kitu ka kedahna teh, tak kayu jalma model kieu teh yeuh. Ceuk Jaka Sampireun para wargi sadaya. Atuh saterusna Nyimas Wulansari tumanya deui. Manehna hayang nyaho naon anu jadi sabab musababna. Naon anu jadi kasang tukangna pangna kajadian sarupa kitu. Nyimas Wulansari tumanya. Nah naon atuh nu janten perkarana dugikeun kajarogol sapertos kieu. Jusim abdi mah ngaraos heran, ngaraos helok ningali kaayaanana sareng jogol nu teu saimbang, tapi naha anu saurang masih keneh nagen ari nu seueuran pating jaloprak kieu. Asa ararane semu Jusim abdi mah ceuk Nyimas Wulansari panasaran. Patuh para mitra aya pertanyaan sarupa kitu, barabat we. Jaka Sampireun nerangkeun ti awal nepi ka akhir. Yen cenah Jaka Bantangin teh cenah geus ngarempak susila, jalma cunihin, wani untap inti putri nu keur marani,
Da eta jalma cunihin teh apaan di negeri Pulau Majeti mah bakal menang hukuman anu kacida beratna. Kitu diantarana malah ma eta teh dipake cenah senjata ku jaka sampireun. Maksud jeung tujuanana sangka Nyimas Wulansari ngewa ka Jaka Bantangin. Kitu diantarana. Padahal hatena mah ngarasa timuru cenah para wargi. Ngarasa timuruan, nah atuh Nyimas Wulansari, ai kumanehna diocal-ocal cenah para wargi, atuh teu daek ngalayanan tapi naha ari ka Jaka Bantangin, anu kasebutkeun cenah ti Nagri Galuh, make daek ngalayanan, daek ngobrol jeung sajabana, malah tadi disebutkeun make ngangkir ka kaputren sagala, hal eta nimbulkeun timburu anu kacida gedena, pikeun Raden Jaka Sampireun. Barang Raden Jaka Sampireun nyarita nerangkeun yen cenah Jaka Bantangin teh anu ayeuna memang Mang Lendra teh disebutkeun jalma cunihin geus antap intip. Mang Lendra para mitra harita teh tuluy nyarita namun ngaso heula. Jaka Sampireun nyebutkeun yen ieu Jaka Bantangin geus cunihin wani-wani ngintip putri nu keur mandi, Nyimas Wulansari ngareret ka Mang Lendra Arias anu disebutna Jaka Bantangin. Harita Jaka Bantangin alias Mang Lendra teh nyarita, aduh, namun upami ngantosan putri nuju ngembak masun, leres we teu diangles muhun kitu. Jawabanan salira pisan nu miwarang jisim kaula. Ngantosan di luar teh sanis. Ih, apaan pangna jisim kaula aya di dieu teh diangkir ku ya, salira ku anjeun kitu oge. Da upami teu diangkir mah tapi teu diulem ka dieu, mana wararantun teuing jisim kaula sumping atan pingadongkapan ieu patempatan kitu pang-pangna mah. Cek Mang Lendra deui, memang hal eta diunggeukeun ku Nyimas Wulansari. Memang leres kitu jisim kaula nu miwarang Kakang Jaka Bantangin ngantosan di luar. Nah naon nu janten piributeunana dugikeun Kakang Jaka Bantangin kedah dituding parantos ngalanggar aturan nagara Kakang Sampireun. Ceuk Nyimas Wulansari bari ngareret ka Jaka Sampireun. Ari nu direret waktu diomongan kitungan bop we para mitra sadaya jempling teu nyarita deui, ceuk paribasana lirgaang katincak teh lain bobodohan. Kitu diantarana aya sora gaang keur disada para mitra, aya nu ngaliwat kadinya leungit eta sora gaang teu aya sora naon-naon. Nu dina seuh-seuhanana, dina akhirna patelak pamanggih teh eureun nepi kadinya bae. Jaka Sampireun katut batur-baturna pating laleos, jiga domba eleh pating belehem baramit. Ari Nyimas Wulansari kairingkeun ku para putri sejen ngajakan Jaka Bantangin pikeun muru kaputren. Kitu diantarana. Malah para mitra sadaya atuh memang bari nuju kaputren tempat calik didinya. Sora manuk disada meni recet matak pikabungaheun. Para mitra sora sasatoan ge kadenge atuh didinya. Patempatan kacida endahna matak tenangah-nangah ning. Komo lamun seug paduduaan mah. Komo deui ayeuna cenah Mang Lendra disarengan ku putri geulis camperni. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Lir ibarat putri nu turun ti kahyangan. Kitu diantarana kaayaan Nyimas Wulansari anu memang matak pikaresep. Puguh we Mang Lendra teh asa jadi Arjuna cenah para wargi ningali kaayaan kitu mah. Mung hanya kal we waktosna kabujeng seep.